surga 2000 kan orang itu jauh-jauh masakan surga 2000 janten tebih tapi Allah terus ngerasakeun make rahmatna kajen teuing sedekah 2000 cek Gusti Allah teh sok asup ka surga kami tebih amal urang sareng ridho Allah sareng rahmat Allah tebih kantos simkuring nyebatkeun aya aulia Allah ibadah teu kagok 500 tahun 500 tahun eta ibadah nanti anteng-antengan ibadah dirsaning waliullah dina eta kitab disebutkeun ibadah nanti di handap laut ku Allah ditangtoskeun dikodokeun anjeun hina ibadah anjeun aya di handap laut teu pernah maksiat tarfata ain teu pernah maksiat sakit mata dadek ningali saha atuh di laut di handap laut dek ningali nu dibuligir panggil lauk lain orat eta mah teu kabita-bita teuing ka lauk tah di mana di handap laut waliullah kasih Allah eta kete ngantunkeun cenah dicarioskeun teh ngantunkeun ku Allah teh dipaberang lebet ka surga mangga anjeun asup ka surga kami kalawan rahmat kami eta jalmi nu ibadah 500 tahun teh nolak alim Gusti lebet ka surga kalawan nikmat salira ku rahmat salira abdi mah hayang lebet ka surga teh kulantaran naon kulantaran ibadah abdi nu 500 teh tahun teh nya sok atuh kadiekeun amal ibadah anjeun nu 500 teh atuh sekam Allah ke malaikat kumpulkeun mana catatan ieu amal ieu hamba kami anu 500 tahun teh ku malaikat dikempangkeun amal anjeunna 500 tahun ladang ibadah teh tah ieu Gusti ibadah ieu hamba salira teh anu 500 tahun anu tarpatain la maksiat tarpatain teu pernah maksiat sakicep mata-mata acan ditampi ibadahna ku salira mana cenah pahalana ieu sok urang kilo ditimbang sareng nikmat Allah tiasa ngicep halis hungkul tiasa ngicep kunaon bulu soca hungkul tiasa ngicep eta ditimbang seep amal ibadah nu 500 tahun teh da can tiasa ninggalna da can tiasa ngadanguna da can tiasa nyariosna da can tiasa papahna sadayana seueur nikmat temasan ti Gusti Allah cek Allah sok anjeun rek asup ka surga kalawan naon nikmat geus beak ibadah anjeun nu 500 tahun teh seep ayeuna ibadahna ge jadi teu saimbang rek kumaha oge urang ibadah satakar kebek da moal tiasa ngudag kana rahmat Allah eta moal tiasa Nabi